Nah guys, kita mau ngobrol-ngobrol sama ada Ambu di sini. Ambunya lagi santai. Assalamualaikum. Damang mak. Nuju naon? Damang. Nyalira? Nyalira we. Oh, kamar siapa? Aya. Oh, mama nyalira we dirinya? Nyalira we. Murang kali di mana? Nah, didinya di Lebak hiji. Mun. Di Pasir Astana hiji. Oh, caketnya. Caket. Mun. Ya teh kampung naon namina teh? Kampung Gosali. Gosali masukna Cibeber. Nya. Oh, Cibeber. Nami mah saha? Tah. Ibu Mak Ica. Mun. Nuju naon atuh teh nuju santai we ya? Santai we. Ngadinten oge teu kemana-mana mama. Mun. Upami di dieu mah usum kan ayeuna kan musim ieu nya musim halodo gitu tah. Nya. Upami cai kumaha di dieu? Cai mah ageng didinya tah harapan Oh. bumi eta tah. Henteu kasaatan di dieu mah nya. Teu. Muhun. Masok nyalira nya nyanakan cai. Henteu kumurang kali. Oh, murang kali dieu ke. Da caket pangintennya. Nya caket. Muhun. Alhamdulillah atunya. Oh, jadi mate nyalira di kayaknya. Enakeun nya tiis, adem gitu. Tenang teh, muhun. Tempat nu paling nyaman teh nu kieu tah. Nya. Tiis, tenang, damai. Upami di kota mah Di aduh. kota Badak tempat rame ya. Muhun. Upami iya mah upami ka kota ti dia naik motor apa kumaha? Naik motor we. Motornya. Tambak baya Sane jalanan mana nu tadi ka ditu nu ka kebon? nya. Upami usum hujan kumaha? Musim hujan mah teu tiasa leueur dah. Oh, mapahnya. Nya mapah. Nya tebih pisannya ke belah kotana ti dieu nya. Ka warung tebih di dieu mah. Oh, ka warung tebih? Tebih ka Pradapati ka itu Kapali ditu. nya. Itu Oh. kababakan. Oh, mohon. Aya warung di dieu mah. Berarti kedah nyetoknya di dieu mah nya. Nya. Sambil sakali paling gitunya. Oh, mohon. Nah guys, kondisi rumah emak di dapur. Wah, ada ayam guys. Anak ayam di dalam tuh. Anak ayam gimana ya mak? Tuh guys, titinihan di turuban tuh. Ada di dalam tuh guys tuh. Simple ya. Nah, ini dapur rumah mak. Sudah minta izin juga tadi. Tuh guys, seperti ini. Nah, masih pakai hauk ya. Ciri khas pintu pakai reregan jendela guys. Kondisi rumah emak seperti ini. Udaranya itu banyak lubang guys. Jadi kalau rumah kayu emang seperti ini ya guys ya. Jadi udaranya itu lewat lubang-lubang bilik kayak gitu guys. Jadi mantap. Ma, iya aya ti hamba Allahnya kanggo meser. Naone gitu teh ada teh ageng gitu. Mohon.
pilih badai ngopi. Boleh, waduh. Ya. Mah. Kamari bade di sinyo. Untuk abdi mah di ditu. Nuhun namanya sing panjang umur. Mangga, Mak. Assalamualaikum.